Mangjaya para kanca nuju ngahanca carios nyambung judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-10 kitu nya para mitra. Aya paribasa dina basa Sunda nu disebat para mitra sadaya asa ditonjok congcot para mitra. Asa ditonjok congcot para mitra. Ai congcot teh nyaeta tumpeng gitu nya luhurna teh para mitra nu jika nanu jika tuntung asupan teh congcot teh para mitra eta asa ditonjok congcot jadi menang kabunga luar biasa para mitra, menang kabunga luar biasa nu di Arab teh para mitra, di Arab teh tapi datang gitu kabunga teh asa ditonjok congcot para mitra. Mangga atuh, mangga sadayana keboyong sadese tuh anu teh tumpeng da biasa sok aya endog. Sok aya endogna jeung para mitra dina tumpeng teh kitu nya nganggo endog para mitra dina margi dina asupan teh sok aya endog gitu ya. Aduh meni asa ditonjok congcot. Mangga gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS ini bagian ka-10 urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ye dongeng para mitra karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-10. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng mangga dongeng enteng urang teraskeun deui. Kamari teh Den Joni para wargi ngusulkeun sangkan imah warisan dijual bae. Memang dados janten harta warisan para wargi namung sok sanaos kitu kedah aya tinimbangan sakedik mah. Namung para mitra sadaya saya nama memang kitu da langsung dibagi gitu. Namun tinimbangan anak kumaha eta mah tergantung kari para mitra pihak-pihakna anu berkepentingan. Mangga kumaha terasna dongeng urang teraskeun. Geus aya kana 3 poena Neng Yani alum wes samalah teu daek kaluar-luar acan. Kituna teh ti saprak kadatangan ku Den Joni lanceukna nu nyarita imah rek dijual. Nya lamun ngarasa bingung teh mah keur Neng Yani ngarasa bingung lamun nepi ka imah jadi teh mah dijual. Di mana pikeun nyiruru. Leheung boga bagian ladang ngajual imah cukup dibelikeunna deui imah. Narajang lamun teu cukup atawa kaditu teu cumpon kadieu teu cumpon kana tangtu sirarak siruruk di imah batur. Kasebut nyewa atawa ngontrak. Sajabati kitu keur Neng Yani mah ngarasa lebar sabab imah turunan ti karuhuna. Ras inget kana amanat ti almarhumah nu jadi indung bapa. Yen eta imah ulah nepi ka dijual tapi kudu turun temurun dicicingan ku anak incu. Harita Neng Yani keur ngajelenggut we di tengah imah. Gero ti luar aya nu uluk salam sora lalaki ngora keneh. Kalawan ngetrok-ngetrok panto hareup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Yani nembalan bari gancang orejat siga nu reuwas da puguh keur ngumbar lamunan bari cuma limba. Ana berai panto dibuka si horeng Cep Sumarna datang. Geuning Kang Amarna mangga linggih Kang. Cek Neng Yani ngaku atuh Cep Sumarna ka jero kalawan pokna. Damang Yan. Pangesto Kang samulihna kumaha? Alhamdulillah dina wangkid ieu mah. Arangkat ka mana Emang sareng Ibibi? Meni asa sarimpe kieu? Sumarna maksudna mananyakeun Mang Jasik jeung Bieme. Bari gek diuk dina kursi. Aya nuju di palengker Kang. Tema Neng Yani bari nutupkeun panto. Gek diuk ning hareupan Sumarna kalawan pokna. Mulih ti mana Kang? Haja we Yan. Di rorompok wae nya sacarangkeun sareng teu rencang ngobrol. Dupi Yani kunaon katinggal sabros nuju kagungan Bang Baluh mana? Sumarna make nanya kitu sagala siga nu surti kana kaayaan batin Neng Yani. Dumeh katinggalina rada alum henteu samodel sasari. Teu kunaon Kang mung tos monok we nemete. Tema Neng Yani ngabohong tuluy ngagegero Bieme. Dititah mai rancai. Nu teu sakumaha lila Bieme norojol bari nanggeui baki dieusi ku cai dina cangkir beling.
Geuning aya Asep, parantos lami Asep. Cek bi emeh bari nuna cai dina meja. Nembe bi dupi mangkat ka mana bi? Biasa we, mangna mah di tukang uyak-uyak di pengker encep. Mangga encep nyangakeun. Mangga bi, tema Sumarna leos bi emeh ka tukang deui bari mawa baki. Nyangakeun Kang sareng naon atunya meni unggal ka dieu teu tiasa dihormat, cek Neng Yani bangun era. Ulah saur ya, da Akang ge ka dieu teh sanes bade ngadon ngaleueut. Mung hoyong ngobrol, wira di rorompok teh aya rencang ngobrol atuh da. Temba Sumarna jep duana najar empe. Hari Neng Yani harita melenguk budina. Tetep we maalum da puguh di henteu-henteu ge keur aya kabingung ku perkara nu jadi lanceuk. Hayang ngajual imah. Red Sumarna ngareret ku juru panon katingal Neng Yani alum. Atuh ku dasar kitu Sumarna siga nu panasaran tumanya deui. Sanes ku kitu Akang mangaraos kaget yan. Ningal Yani asa benten ti mangkukna. Da mangkukna mah katingali meni gumbiranaker. Nanging ayeuna rupina nu nganglu. Na bosen kadongkapan deui ku Akang atanapi ngaraos kaganggu ku ayana Akang ka dieu deui. Saur Sumarna terus neuteup seukeut. Ampun paralun Kang, abdi mah teu gaduh hate geuneuk maleukme ka salira Akang teh. Malih bingah we engkang sering sumping ka dieu. Ari atos kunaon atuh da sabarenten geuning ayeuna mah. Nanuju aya ka raos dina salira. Sumarna nyasedak tumanya bari teu leupas tina paneteupna ka Neng Yani nu keur tungkul. Aya pertanyaan kitu ti Sumarna keur Neng Yani teu buru-buru mere jawaban, tonggoy we melenguk. Tapi lila manyarita. Manawi pemisaya disanggemkeun mah abdi teh nuju aya kabingung kan? Aya kabingung. Tina perkawis naon? Sumarna talete atuh paralak teh ku Neng Yani dicaritakeun. Yen mangkukna kadatangan ku Den Joni lanceukna. Tur dicaritakeun Den Joni rek ngajual imah anu keur dicicingan ku Neng Yani. Nya nu dipake bingung nama pikeun nyiruruk kudu di mana lamun jadi tema imahna dijual kudu jadi lanceuk. Aya kana satengah jamna Neng Yani cumarita tina perkara nu jadi lanceuk. Samalah make jeung murag-murag genci panon. Atuh Sumarna pokna. Oh, janten eta nu diangge emutan ku Yani perkawis bumi bade diical ku Kang Joni. Dupi salajengna kumaha atuh? Duh ka atuh Kang janten serba lepat Kang abdi mah. Di halangan kumaha sok sieun pun lanceuk bendu. Ari diwidian ngaraos lebar sareng abdi emut kana amanat sepuh. Yen ieu bumi ulah diical masing kasasaha oge jalaran. Bumi titinggal karuhun kalayan kedah dicalikan ku tiluan. Ari alasan Kang Joni artos bagian anjeunna bade digaleuhkeun deui bumi. Atanuy bade ngadamel di lahan mertuana. Ari abdi bade di mana sakinten artos bagian abdi cekap dipeserkeun kana bumi. Kumaha pami teu cekap tangtos janten ngagantung. Pami ngagantung teh mah. Sedang artos teh aya paripaos amis alah batan gula atanapi madu. Ta eta nu diangge emutan ku abdi teh Kang Marna. Temba Neng Yani bari nyusutan cipanon ku sapu tangan leutik. Eta palai sabaraha saurna teh? Duh ka tukang teh acan naroskeun. Kieu atuh nu mawi Akang naroskeun teh palai sabaraha teh. Manawi sareng manawi rada mirah. Bade disangemkeun kapun bapa sareng kapun biang. Manawi kupun biang atanapi kupun bapa bade diemutan. Pamijanten kapeser ku sepuh Akang wios Yani mancalikan bae. Perkawis sasangemna ka ibu sareng ka amama kumaha engkang we. Mung puguhkeun heula ka tuang raka kedah sabaraha-sabarana cek Sumarna. Nada nama atawa inti sari nama sigarek ngabelaan Neng Yani. Insyaallah pami pun lanceuk ka dieu deui ku abdi bade ditaroskeun pangaosna. Mun saya taroskeun ka tuang raka atuh. Jadi mana tos aya katangtosan enggal wartoskeun ka Akang. Na bade ngajurung Mang Jasik nah Yani nu kaditu. Ceuk Sumarna tuluy ngobrol kana urusan nu sejen. Atuh dina caritaanana Sumarna siga nu ngandung harapan ka Neng Yani. Da memang nya Suparna teh aya pikir kadua leutik. Mi cinta ka Neng Yani ti keur babarengan diajar ngaji keneh. Ngan asa can wanita moal nyarita ka aya harapan ka Neng Yani ceuk pangrasa Sumarna sieun ditolak. Atawa sieun boga rasa hina dumeh Neng Yani. Di henteu-henteu ge turunan jalma jeneng bapana katelah Aum Wilastra almarhum kungsi jadi employee teh meureun bagian personalia kitu naon para mitranya. Aduh taraskeun ya para sepuh para mitra kepala bagian personalia beunten
Padahal Neng Yani oge hateletik nama aya harapan ka Sumarna. Nganya kitu meh rata-rata jiwa awewe arang langka nu wani terang-terangan mika cinta. Lila-lila Neng Yani tumanya ka Sumarna lamun nyungkalkeun tea manyungkalkeun eusi batin. Dupi Kang Marna tos kaungan picaloneun ka urang mana Kang? Picaloneun naon yan? Da Kang menuhi kadanget ye ge teh acan gaduh picaloneun. Mali teh acan aya kaitan hate sareng sasaha oge. Tiasa ditaroskeun ka sepuh akang. Piraku Kang. Neng Yani siga nu cangcaya. Sangem akang ge mangga taroskeun ka sepuh akang, kangge naon akang ngabohong. Tos gaduh mah moal bade dipungkir mung duka riyani mah tangtos panginten tos aya picaloneun. Komo abdi nu awis-awis kaluar ti bumi Kang. Panginten upami tos gaduh picaloneun mah ti waktos aya keneh sepuh ge tos rumah tangga. Tiasa ditaroskeun ka BME sareng ka Mang Jasi. Temal Yani sarua pada can boga hubungan batin atawa tunangan. Upami kitu mah sami-sami pada teu acan gaduh hubungan yan. Engkang mah sanes teu aya maksad atanapi sanes alimi larian picaloneun mung inggis aya nu henteu ridoeun dipiharep ku akang. Margi kaayaan akang kasebat kirang kagaduh diwuwuh gaduh pangarti ge. Ulah bodo-bodo teuing we. Ceuk Sumarna ngarendahkeun diri. Padahal Sumarna anak hiji ajengan tur cukup ku haliah dunya. Tapi manehna kasaha-saha ge tara nemongkeun diri. Teu aing turun asa aing cenah uyah kidul. Ieu aing turunan jelema beunghar atawa agul ku payung butut ceuk paribasana. Ai Kang dileueut atuh caina Kang. Mangayan ditampi atuh. Mangga Kang mungpuntennya name ka dieu teh ukur ngaburuy. Cekap yan. Tema Sumarna tuluy nginum cai teh manis. Cag cangkirna dituna di dina pisin. Heuleuh 3 menit sanggeus nginum Sumarna pamitan. Yang sanes teu sono ngobrol teh mung ieu teh tos sonten bade unjuk permios bae. Mun eta mah kitu we perkawis bumi taroskeun ka tuang nerakanya. Kedah sabaraha-sabarana upami tos aya katangtosan enggal masihan wartos ka akangnya. Insyaallah Kang pami Kang Joni aya ka dieu ku abdi bade ditaroskeun pangaos-pangaosna. Mun eta mah kitu we nya. Nuhun satea cenah ge yan. Mangga atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema Neng Yani bari nuturkeun saseret teras. Jerut Sumarna turun tuluy kebat bali. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita para mitra jerut atuh Sumarna turun tuluy kebat bali. Neng Yani kajero deui kalawan pantona dikoncikeun kebat ka tukang bari mawa cangkir urut nyuguhan sema. Tos mulih cep Sumarna teh Neneng? Cek Bi Emeh bari ngareret. Geus Bi. Ngobrol naon nembe teh Neneng ka kupingna ku bibi meuni uplek naker geuning. Tanya Bi Emeh terus neuteu. Ngobrolkeun perkawis Kang Joni bade ngical bumi saur anjeunna teh. Depi warang naroskeun pangaosna ka Kang Joni. Pamisa kinten rada miring mah saurna teh. Sina diemutan we ku sepuhna saur anjeunna upami janten kaartosan ku sepuhna. Abdi kedah teras nyalikan di dieu. Cek Neng Yani nerangkeun sakumaha caritaan Sumarna. Atuh tur henteu dikurangan teu dileuwihan sajalan terahna sakumaha caritaan Sumarna tadi. Tah geuning Neneng. Di mana we nu mika walas mika asih ka salira Neneng mah. Mugi-mugi sing janten kapimiliku sepuhna cep Sumarna panginten. Neneng moal ngantunkeun sarakan komo kitu tos aya kasauran ti cep Sumarna. Miwarang dicalikan ku Neneng. Pami kitu teh mah kaemutan ku bibinya cep Sumarna teh aya harapan ka Neneng meureun. Mun sangem basa sadi dinten teh mah aya pikir kadua leutik nya nyanjaciknya. Cek Bi Emeh bari ngareret ka salakina nu katelah Mang Jasi. Nu kakara balik ti masjid da salat lohor. Naon aya pikir kadua leutik teh saja meh. Sok teu puguh mimitina maneh mah ngomong teh. Ujug-ujugnya we. Cek Mang Jasi tuluy diuk dina dipan. Ieu mah cek si Neng. Perkara imah ku cap Sumarna rek dipikiran. Lamun diparengkeun teh mah di mana geus kaduitan sina dicicingan ku Neng Yani. Ari cek kami teh lamun kitu teh mah cap Sumarna ya pikir kadua leutik. Nu hartina aya harapan ka Neng Yani kitu cekeng teh. Ih. Naleres kitu Neneng cep Sumarna sasauran kitu. Mang Dasik ngareret ka Neng Yani. Nya cek manehna mah kitu ngan kudu ditanyakeun heula hargana ka Kang Joni. Di mana geus aya katangtuan hargana kudu buru-buru mere beja ka ditu. Tema Neng Yani. Nya ari kitu mah mugi-mugi we atuh sing janten digaleuh ku cep Sumarna supados Neneng teu angkat ti dieu. Mung eta kumaha pangimut Neneng upami cep Sumarna
aya emutan bade milileuheungkeun ka neneng cek Mang Jasi kenanya kana pamadegan Neng Yani. Duka atuh Mang da can bisa mere kaputusan naon-naon ongkohan manehna oge can tunyu tanya ka abdi. Tema Neng Yani geus kitu mah tuluy ka cai bebersih rek ngalaksanakeun salat lohor. Sanggeus Neng Yani ka kamar bi emeh pok narada harewosan. Ane tak kumaha perkara Den Joni tanya asik? Kumaha naon? Rek sieun henteu ngarujukan Neng Yani dipiharep ku Cep Sumarna heuh sieun teu ngarujukan babakuna mah urang mah. Ih, nya teu kumari geus sebatu turun kesik naik kalapat tongoheuna mah. Teu bisa dihalangan deui, teu bisa diulah-ulah. Samodel baheula kami jeung Nyane 1000 kali indung jabapa Nyane teh doa ge. Nyane boga salaki ka kami. Ari geus pada cintrong sama-sama cintrong mah teu burung kiwin. Ari katamah-tamah harita Nyane teu sirikna ceri-ceri kekeuh atuh kedah hayang kawin ku kami heuh. Kekeuh peuteuh ke hayang dikawin. Nepi ka harita Nyane punung ngadon hees di deukeut kandang domba di pipir. Cek Mang Jasi keur. Adeuh. Sangeunahna ngomong teh sia si botak. Saha sia nu kekeuh peuteuh sia? Saha? Nyanyane atuh. Geuning harita waktu kami ka sawah nuturkeun. Bari harita teh ihi kalawan ceuk Nyane teh lamun ii teh jadi kawin ka aa kajeun rek ngagantung diri we di tangka cikur. Aduh heueuh dia mun. Lah, dasar si botak sia tayo ka pegekna. Mun itu irai jelema teh nya. Ari perkara eta mah kumaha jenis jeung jenis we heueuh. Sanajan ceuk paribasana dihalangan ku gunung gede ge. Ari duana geus pada cintrong mah teu bisa dihalangan deui narteu. Ayeuna Den Joni mu ngawalian. Kumaha atuh? Lamun ke Neng Yani jeung salakina ngejat. Jeung lalakina ngejat nu disebut tabrak lari teh. Edas si badul, dasar si botak si aya aturan tabrak lari sagala. Naon tabrak lari teh si otak? Mun ieu rupa-rupa si eta nya. Disebut kawin lari teh si jebrag lah. Nah, atuh biar nyebut tabrak lari. Maaf saja tuh brag lah. Kana salah empok gitu cekeng dia. Jadi sekali lagi nya eta mah kumaha palikiranana gitu. Geuning Den Joni ge hayang boga pamajikan ka Neng Marwati. Bari indung bapana Neng Marwati teh doaeun. Akhirna mah dikawinkeun sabab Neng Marwati harita geus ngaragadua alias kakandungan heueuh. Geus dikawinkeun mah geuning teh sakara-kara ngahareneun we bari ngadempes. Tapi ari kahayang kami mah Neng Yani sing kajodokeun we ka Cep Sumarna. Kahiji lalakina lungguh, pangartina lumayan bab agamana. Bau pangarti dari gamana lumayan di bubuh kolotna. Loba pangaieu pakaiana. Nya kasebut beunghar we sakitu mah atuh. Heueuh, muga-muga we sing kauntun tipung ka Tamang Beas nya sih. Heueuh, nya berag lah. Nya teh we geus lohor di acan maneh. Heueuh nya kami can lohor cik ah. Duh ampun teuing tak. Rarasaan teh geus salat lohor kami teh tak. Cek bi emeh nyebut tak teh maksudna botak. Tuluy ka cai bebersih kalawan abdas. Balik ti cai ngalaksanakeun salat lohor di kamarna. Kumaha atuh para mitra kaayaan si campernik Neng Yani naha janten kautun tipung ka Tamang Beas laksana kapiduriat ka Cep Sumarna. Oge kumaha ari Den Joni nu kagungan rencana bade napaan harta karun. Harta karuhun, harta pependeman deukeut tangkal muncang teh cios atanapi. Upami cios napaanana bari kapibilik eta harta bana teh naha kinten-kinten bakal hasil atawa henteu. Upami henteu kapimilik ku Den Joni kusaha atuh kapimilikna mangga teras urang perhatoskeun bae kumaha geletuk batuna kecebur caina kumaha lalampahan nu kasebut dina ye dongeng jalaran dongeng masih kene panjang masih kene tebih lalakon. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng mangga dongeng urang lajengkeun deui. Para mitra sadaya kocapkeun gancangna ieu carita Den Joni geus mere katangtuan hargana eta imah. Atuh Neng Yani gancang ngajurungan Mang Jasi ngabejakeun perkara hargana teh. Pon kitu deui kalawan isukna para mitra sadaya. Ibu Hajah Ningsih, ibuna Cep Sumarna datang ka Neng Yani. Ngan henteu jeung Cep Sumarna sabab Cep Sumarna keur nyaksian nu dibaruat. Assalamualaikum. Ibu Hajah Ningsih uluk salam para wargi sadaya harita teh. Pareng di emeh. Harita keur ngepel di teras bari nongyangan. Waalaikumsalam. Temal bi emeh bari ngorejat nangtung tuluy malik.
Kalawan nanya sabab BMeh can apaleun ka Ibu Hajah Ningsih. Bade ka saha Ibu Haji? Dupi Neng Yani aya linggih Nyai. Aya nu jadi pangker dupi ibu teh nu ti mana teh asuhun? BMeh talete nanyakeun padumukan. Ibu mah ti palih kaler Nyai, manawi ka percanten mah Ibuna Sumarna, ibu teh. Waler Ibu Ningsih. Ameng teuing. Aduh ampun ten atuh Ibu Haji. Aduh panyanten teh sanes Ibuna Cep Sumarna. Damang Ibu Haji. Cek BMeh bangun mi ajri. Kalawan gancang sasalaman. Pangesto Nyai. Mangalingi Ibu mangga. BMeh mukakeun pantobus Ibu Ningsih kalebet. Kalawan BMeh pokna. Mangga Ibu linggih ke urang wartosan heula nya nenengna. BMeh teras ka tukang nyampak Mang Jasi keur ngelepus udun. Jasi, ari Neng Yani ka mana? Itu deuleu aya walang keke, walang keke. Ih, dasar si hamileung. Naon si walang keke seula? Itu aya Ibuna Cep Sumarna ka dieu. Ari si Nengna keur ka mana atuh? Itu aya tamu lah. Pokona mah kapan bieu teh keur di dieu atuh masekan kacang hidung. Tuh si Neng mah keur popoe di bibir ah. Cek Mang Jasik torojo Neng Yani. Tas moekeun samping jeung ero. Neneng, itu aya Bu Haji, mohon Ibuna Cep Sumarna. Aya Ibuna Kang Sumarna jeung saha ka dieu nabi? Mung anjeunna we nyalira Neneng. Temal BMeh. Leos Neng Yani ka jero anagok teh nya aya Ibuna Sumarna. Ulah, Ibu haturan teuing Ibu sareng keur sarurumpaheun. Nya kumaha Ibu damang? Neng Yani gancang munyungan. Pangesto dina waktos ieu mah ucu samulihna kumaha? Alhamdulillah danget ieu mah Ibu. Aya pangestu sanes ku kitu meuni aya ku keur sarurumpaheun. Tema Neng Yani gek diu. Kalersa nuju rineh ucu da biasana mah awis-awis aya di rorompok sok ngider wae Ibu teh. Kamari wangsul ti pangaosan sareng Amana Sumarna ti Cihideung. Teu angkat-angkatan tabih Neneng. Berekap di mata ka mana-mana Ibu di rorompok we uyak-uyak tiluan sareng rencang. Komo ieu mah sepuh parantos teu araya. Tema Neng Yani bari ngagelenyuk imut tur tungkul. Sae we tara angkat-angkatan maneneng kange naon angkat-angkatan oge ari teu aya maksad anu sae mah. Sapertos Ibu ketang ngarajeun liar upami aya uleman kana pangaosan me mios. Bi emeh nyanak leuteun atuh Bi. Neng Yani ngageroan BMeh. Sawios Neneng ulah ngarepotkeun jalaranna mege tos ngaleueut. Di bumi Nimas Ustad sakantenan. Ngabadantenkeun bade ngayakeun muludan di rorompok. Angkat atuh Neneng enjing ka rorompok etang-etang silaturahmi. Insyaallah manawi teu aya pamengan Bu. Tema Neng Yani torojol BMeh mairan cai 2 cangkir. Jeung goreng ranginang sakeler atuh sasagon setengah keler. Jeung pisina katut senok leutik 2. Alah sawios atuh Nyai mending ngarepotkeun pisannya. Teu ngarepotkeun Ibu Haji mah atuh nyangakeun Ibu Haji. Cek BMeh. Bari nguniang nangtung sabab mairan cai bari tepak deku. Mangga Nyai mangga, waler Ibu Ningsih. Leos BMeh ka tukang deui. Sareng naon atuh Ibu ngaleueut teh meuni teu gaduh lalawuhna nu sae di dieu mah. Kedah kumaha Neneng kapan ieu leueuteun komo di Ibu malah teu gaduh kiripik-kiripik acan. Upami Neneng ka ditu teh paling-paling ge disuguhan anggur. Percanten Ibu. Cek si campernik Neng Yani bari teu weleh murah imut ngageleng. Anu mawi kieu Neneng Ibu kadi teh saperkawis hoyong tepang atuh kalih perkawis. Hoyong terang perkawis pangaos ieu bumi. Kedah sabaraha-sabaraha pangaosna upami garing teh mah garingna sakumaha. Manawi kabiruyungan ku milikna pun anak bade diemutan. Saur Ibu Hajah Ningsih naroskeun harga imah. Sangem pulancek memohon hoyong sakitu we sakumaha nu diuningakeun. Teu tiasa kirang ti sakitu upami kitu kirang sakitu insyaallah atanapi saantos 3 dinten mah diartosan. Duka tunya nanging insyaallah ku abdi bade ditaroskeun sabaraha seepna. Da abdi mah teu langkung pun lancek we. Tema Neng Yani teu bisa mutuskeun sorangan sabab aya nu jadi lancek. Lamun kitu teh mah keur Neng Yani teu weleh ngahargaan kanu jadi lanceuk panggedena ngarumasakeun adi pangleutikna. Tah kahiji eta Neneng maksad Ibu kade teh atuh naroskeun perkawis pangaosna bumi. Kaduana Ibu teh nguping geletisna ti pun anak mohon ti Sumarna malih tibeh dituna keneh ngahinyang we teu benten tibang barah huang hiung.
saurna teh nyuhunkeun dipangnaroskeun pamadegan neneng ari ku ibu mah teu didugikeun sok inggis janten dosa margi amanat. Eta kumaha kinten-kintenan neneng bade nampi pamipun anak aya maksad mileuleungkeun ka neneng. Pemitos aya katangtosan ti neneng bade nampi insyaallah atuh antawi saminggon mah ibu sareng pun anak kalih amanah bade kadarieu. Cobi kumaha kinten-kintenan neneng kersa dipileuleungkeun ku pun anak. Saur Ibu Hajah Ningsih saterasna naros kana pamadegan Neng Yani kalawan teu leupas tina paneuteub. Para wargi anu mulia, meunang sawatara jongjongan mah Neng Yani can mere jawaban siga nu ngarasa bingung. Tapi teu lila pokna. Duka tu ibu rupina bade wawartos heula we ka pun lanceuk. Jalan pun lanceuk kasebat gegentos pun bapa. Nang eta kinten-kitena putra ibu moal ngaraos lingsem aya harapan ka abdi. Jalan kayan abdi mah sakieu nemrakna ibu. Ceuk Neng Yani leuwih ti heula tumanya heula. Moal patos-patos pun anak miwarang naroskeun ka neneng pami anjeunna ngaraos isin. Cenah eta saur neneng anu sakieun temrakna kirang kagaduh. Kange ibu ge sanes bade manang kana hartana neneng jalan perkawis harta mah tanapi kakayaan. Ulah dia nge ukuran ucu sanaos kaayaan ibu oge sami saperos kaayaan di dieu. Komo di ibu mah rorompok ge butrak batrek matak pika isineun ucu. Waler ibu Ningsih padahal bumina gedong sigrong meuni agreng tur pakaianna lega. Sumuhun eta mah kitu we ibu tangtos abdi bade sasanggem heula ka pun lanceuk sakantenan naroskeun pangaosna rorompok. Eta kinten-kintenna iraha neneng bade masihan wartos ka ibu. Insyaallah enjing bada lohor abdi bade ka pun lanceuk heula. Rupina masihan wartos mah bada asar ibu. Waler Neng Yani. Hatur nuhun sateu acana ge kalayan ku ibu diantos wartosna. Mengulah langkung ti dinten enjingnya jalan pageto ibu teh bade ka Garut heula aya peryogi ka pun adi. Insyaallah ibu mangga atuh ibu nyangakeun. Ditampi geulis ucu. Mangga ibu nyangakeun. Temba Neng Yani. Ibu Ningsih ngaleueut di baturan ku Neng Yani nginum kalawan pokna di barinuna cangkir. Ieu diraosan ranginangna geura ibu kaya ngadamel abdi sareng bi ieu bi eme. Neng Yani nyodoran ranginang jeung kelerna. Atuh ceug Ibu Hajah Ningsih nyanak hiji teras dituang. Waktosna see para mitra anu mulia.